Alhamdulillah aing geus nyampe deui. Rok, naon eta? Kepo sia, hayang nyoba Ih, sia nanya doang ge. Kepo sedikit. Nanya doang aing mah. Saya yang nyaho. Ieu teh ya, seblak. Makanan khas naon coba? Khas naon teh? Tupu gua aing mah teu nyaho. Ih, ya kieu doang teh nyaho. Ieu teh ya, makanan khas Sunda. Pokoknya mah ieu mah ladana ngeunahna. Mantap deh. Siapa keselin wae ti tadi. Maksudnya mantap. Lah, moal beres aing urusan siapa mah. Ieu seblak aing kabur tiis. Geus lah aing balik heula nya. Itu kan urang di sebelah kayak ke Bandung. Hayang aing gak udah sah coba itu lah. Woi, pentil kotak yang pentil mbak. Sitas di mana panas-panas kieu. Soloyongan bae. Ulin. Oh, Panas. Suka jadi aing ngomong ya. Panas-panas teh. Udah, aing lieur neangan si Aro. Ngomong-ngomong sia, nempo si Aro teu anak aing. tadi itu. Ka ditu. Oh, Aing nyiaran ti isuk meletuk nyampe ka sore panas poe kieu ereng-erengan teh ka pagi eta budak. Senyaman tos di mana teh budak? di Bandung kan mah. Astagfirullahaladzim, tas di Bandung. Tas naon kita ke Bandung? Di sebelah. Beli sebelah ke Bandung. Oh, Medan eta budak. Kirain aing mandek silaturahmi gitu ke Bandung, tapi aing jangan teu boga baraya di Bandung. Aing ku jengkel jasa teh ka budak. Nyaho teh sia nyaho teh? naon? Umbe aing orokan modal anakna kagencet. Nu bener mah. Heuh, gara-gara nyana eueuh nyiples sapoe eueuh balik. Masa tuh lah aing ngusulan nyana nya. Hah? Oh, sendak ulin-ulin sendak balik-balik gitulah. Ampun neng masih Aro. Enggak jasa ieu mah. Jasa ieu mah. Enggak jasa geus maladana teh. Aing geus jauh-jauh meuli ka Bandung. Kuat ka Bekah kos kieu. Ngeunah jasa ieu barang dahar Sunda. Ngeunah jasa. Kesia-sianya aing meuli seblak jauh-jauh ke Bandung. Rasana teh ya ngeunah. Geus mah ladana menantang jasa teh ya. Rok, keren kanan sih Rok. Tanya cacing bae sih Rok. Cing akan naon emang Rok. Pasti tanya cacing bae, coba aing ngerasain. Ih ulah lah. Aing meuli jauh-jauh ieu mahal aing meulina. Emang naon eta Rok? Ngaranna? Ieu makanan khas Sunda. Seblak. Oh, ya sebelah khas Sunda. Heulah seblak mah khas Sunda. Cek saha? Seblak khas Cina. Lah, sebelah khas Sunda. Khas Sunda bae. Beak atuh seblak aing. Rok, bet amat cia beak mah, aing gantian. Lain masalah gantian-gantian. Aing meulina soalnya jauh di Bandung. Rok, cia sebelah jauh amat buat di Bandung bahanna naonan bae. Oh, bahan-bahannya. Ieu bahan-bahanna ieu karupuk, bawang putih, kencur, ieu teh selada, endog, mie, makaroni, mie tiaw, loba pokona mah. Rok, cia meuli sebelah jauh amat di Bandung. Di pasar ge aya bahan-bahanna, cak aing mah genteng, besi, pasir. Iya, atuh sia mendak membangun imah meureun. Atuh ari bahan-bahan kos kitu ge aing moal di dahar ku aing. Heuh nya Rok, coba aing ngasan sebelahna. Ngeunah bae sia, cenah loba bahan-bahanna di pasar. Meuli ditu sia ka pasar. Di, sia kubat amat Rok, coba aing ngasan deui saeutik. Ngeunah bae sia. Gede dah. Jauh meulina.
Rok, siapa pelit? Ah, pulau amal, yang mana disebut pelit, yang disebut naon. Aing melihat jauh. Rok, aing minta cerok coba di. Kita minta amat Rok. kita selalu Aing cantik minta, Rok. beak kayaknya. Rok, aing minta seletik doang Rok. Kira Rok. Weh, Arok. Aisyah, kok aing? Nanti isuk meletuk nyampe ka sore kieu. Terus di mana sih ya? Aing menyiaran, ngulibek bae sade sapu sareng onjut siaran. Pengen masih keur nongkrong di dinya. Ya, tos ka mana wae sih ya? Sampai balik. Aing bising aing nyulik doang aing mah. Lebaran, mau mana baik. Mereka mau mana ngomong, nggak kolot. Sia ti isuk nyampe ka sore eueuh balik tuh. Mbak mak, orokan eueuh ngurusan, kajuna mah kecepet bae modar. Entas ke Bandung, Mak. Yeuh, beli seblak. Mah teh si Arok beli seblak jauh-jauh ke Bandung. Lah, sia tadi jadi bere ku aing seblakna. Aing ge minta maksa eta ge. Astagfirullahaladzim, si Arok, sia ti isuk ke Bandung, beli seblak dong ya, os kieu seblak. Aduh, aing sapira karupuk nih. Kue tiaw. Nyen, Rok, nyen. Bisa, mage bisa. Kak urang bahan-bahan ya. Pokoknya mah lebih ngeunang akan mama. Mah. Dengeunah, Rok, dengeunah. Dengeunah. Masih ya lebaran seblak sih banyak sih Rok. Mak, marah sih marah. Beak atuh seblak Arok. Terus membeli jauh-jauh, ieu. Sisa saeutik. Lit sia kakolot. Nyeun kayak nyeun. Ih, kamari aing nyeun, Rok. Tapi ngeunahan ieu, Rok. Aing nyeun tutung. Ih, seblak ancep. Hayu udah bantuan aing,